Maneh mah ngopi wae gawena, babua duitna teh jelas. Duit kuring mah halal, minta halal mah udah tanpa bukti. Ih, sok pintar ngajawab di bawah lagi bukan lu kok enggak seputar dia. Terus ya kuring mah kan hiji, isuk-isuk lapar. Oi, ayo bekerja panas. Kau bari, yang hari ini buat yang pulang lagi. Oh iya, tapi orang geus nanggus sih tiba heula bangunna. Kanggo doang. Panon kuring urang sorangan nu ningali. Panon manehna ka panganan hayang rame. Eta deui Rodi, sok cicingeun. Biasana anu cicingan teh loba omongan pan. Bu, pula tamkin bikin sorangan. Abi mah geus kolot, abi mah geus nyaho tabiat jelema. Kolot mah diharmat, tapi omongan lagi rakateuy. Tah, jelema nu ceratekeun datang. Teh Sari, urang ek nanya saeutik, kamari maneh geus di mana? Kamari abdi teh di rumah sakit, Bu. Eleh alasan demam bersin mah mau ditanya. Abdi geus capek, enggak gerak jadi bahan gosip. Cukup. Indung kuring gering, tapi di dia ada Vina. Di mana hati nurani Anda? Ah, mun bersih mana? Aku udah ngambek. Pulang kau belasan atuh. Naon mana rek ngabela ha? Ya, satu dua jam. Acep mundur, omongan maneh selalu ingat. Abdi sabar, tapi sabar oge aya watisna. Kuring giting antaran capek ititna. Hirup kuring teu kudu jadi bahan ceritaan. Kemarin geus urang seket teuing. Itu meureun deui Bu. Tapi mau daek ngaromba urangnya daek ngahampura. Kuring mah yang nyarita non anu katinggali. Ya salahnya Bu, anak katingali teh dia sama teh. Kuring oge salah, ke bawah yang rame. Lamun tetangga silih curiga, lembut jadi panas. Lamun tetangga silih jaga, lembut jadi aman. Can mantan hirup urang dipuja, tapi cukup dihargaan. Nuhun, kuring ayeuna bakal nanya langsung, moal bakal nyebarkeun carita anu can puguh. Tah, itu Bu, tapi atuh nanya jam tubuh. 1, 2, 3. Ulah melalui jadi tetangga kepo cang. Lamun nemen. Kita daek ngahampura. Pulang sama belasan aku. Naon mana arek ngabela. Kumaha mulai nyerenteng? Tah sakitu wae drama Sunda di kelompok abdi, kurang maafna mohon. Kurang laku. Video drama Sunda di kelompok abdi, kurang laku.